Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang danukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat di alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka salapan welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseureus-seureuna. Lainna naon mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat di alam gaib bagian anu ka salapan welasna. Kumaha salajengna? Sorot cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung tes. Juringkangna kalangkang anu ngoleman na kongkolak mata teu weleh jadi rasa kapanasaran Dewi Tunjung Biru ngeunaan ajian 8 inti bumi jeung jajaka anu ngaran Barda anu jadi bahan pamikiranna. Sigana sok sanajan geus aya kana sawinduna hatena moal bisa dipangpalerkeun salagi can aya jawaban anu pasti tinu jadi guruna. Tepati lilah kadenge Arya Wicaksana cumarita deui. Nyai yeuh dangukeun ku hidup yang bakal nyaritakeun anu sabenerna ngeunaan ajian 8 inti bumi. Jadi nurutkeun katerangan tinu bisa dipercaya mah anu ngabogaan eta ajian teh ngan ukur resi udayana nu aya di Gunung Purbaya jeung deui ngeunaan jajaka nu ngaran Barda meureun geus aya kana sataun ka tukang nama nalika eyang babanggih anjeunna teh ngajugjug ka Karanggalih rek nepungan Nyirati. Kutan kitunya kami Nyirati teh sahana eyang manawi eyang uninga Nyirati sahana Barda. Cek Dewi Tunjung Biru nanya deui talek naker. Ari sakanyaho eyang Nyirati teh kabogohna meureun eta oge pedah kacerina mah muni nyaun bisa anjang Barda ka Nyirati teh
Dewi Tunjung Biru ngeluk tungkul nalika nu jadi guruna nyaritakeun ngeunaan hubungan Nyi Ratih jeung Barda. Dina jero dadana ngadadak ngaguruh ku perasaan anu ngagelura. Napasna kacirina semu berat. Sedangkeun Arya Wicaksana ngetep ku rasa pinuh ku kaheran. Dirina can ngarti aya naon nu sabenerna hubungan Dewi Tunjung Biru jeung Barda. Ngarasa diperhatikeun ku nu jadi guruna, Dewi Tunjung Biru gancang nyumputkeun semuna anu rada alum diganti ku lambaran anyar obrolanana. Hatur nuhun Eyang, abdi ngaraos bingah wireh Eyang tos nerangkeun sahanu kagungan ajian 8 inti bumi. Panginten saterasna mah abdi teh bade nyuhunkeun widih kangge maluruh jalmi anu namina Resi Udayana. Ke Nyai, Eyang rek nanya lah samemeng dina hidup lumaku deui. Ari nu sabenerna jang naon adu Nyai, hayang mibanda ajian nu sakitu ahengna. Nah teu cukup kitu elmu anu dibikeun ku Eyang ayeuna ka hidup. Ampun paralun Eyang, sanes kitu maksud abdi. Kahiji abdi teh hoyong nambihan katiasa. Kadua nama abdi teh bade maluruh nu namina Barda. Kajabat di eta aya saur anu kada didugikeun ka anjeunna. Arya Wicaksana tarangna beuki kerung, dirina bener-bener teu ngarti naon maksud nu sabenerna anu aya dina jero hati muridna. Tapi dalah di kumaha dirina teu bisa ngahalang-halang kana paniatan muridna. Nu akhirna Arya Wicaksana ngidinan Dewi Tunjung Biru nu maksa rek maluruh Resi Udayana. Gancangna carita Dewi Tunjung Biru undur diri ti hareupeun anu jadi guruna, ninggalkeun nu salarang muntas legana situ lengkong nuju ngarah ngajugjuk kakalerkeun saja nempungan Resi Udayana anu aya di Gunung Purbaya. Arya Wicaksana ngabulak-balik salambar lawon biru anu nyangsang narungkun harendong. Sing horeng tungtung pakaian Dewi Tunjung Biru anu soeh dikait kana rungkun nu ngagiwet. Arya Wicaksana seri sorangan bari unggut-unggutan jika nu karek ngarti kana pamanggihna. Tepati lillah sanggeus mere laporan ka Syekh Ali Kuro yen tugasna dina ngawuruk Dewi Tunjung Biru geus rengseh. Harita jirimna robah deui ka aslina nyata jirim Kalagenggong. Anu saterusna harita Kalagenggong ngablesat kebat ke arah kalerkeun. Para wargi sadayana kacaturkeun peuting harita di Gunung Purbaya. Langit lenglang direnda ku bentang-bentang anu baranang kating karetip di awang-awang. Cahayana nu remeng-remeng sabagian nyaangan meredongna poek anu ngarungkupan alam marcapada. Pating selegerokna bagong jeung ngacegugna sora ajag leuweung abaur jeung ngacirewetna monyet anu kagerwahkeun ku datangna rombongan kalong anu ngabrul aya kana 100-na. Di tengah-tengah eta gorombolan kalong ditanduk seorang manusia anu awakna pinuh ku tatu. Leungeun jeung sukuna parotong sakujur awakna beureum jiga ruha. Ngebul jeung ngaluarkeun hawa panas anu luar biasa. Eta manusia aya lian Ki Jantra anu dibawa ku pasukan siluman kalong. Nepi ka pelebah lawang saketeng
pasukan kalong anu ngagotong Ki Jantra teh ngarandeg ratusan pasang matana anu ngempur beureum merhatikeun kana hiji haseup bodas anu muter jiga angin puyuh. Wush, haseup bodas nyerempeng tarik pisan ngababad pasukan siluman kalong nepi ka paburiah. Sedangkan Ki Jantra nu aya nagotongan teu bisa diselametkeun, tanduna hancur paburantak, teu jauh beda jeung awakna nu kahancak ku angin puyuh anu ngagulung tarik naker. Cobrot waruga Ki Jantra macleng ninggang tangkal kai nyang saya dina kayan tulangna anu raremek. Ki Jantra masih kene bisa ngagerung nahan rasa panas jeung nyeri nu pohara. Matana buncelik manco ka hiji dedegan anu ngacegak luhureunana. Hai Jandra, ilaing inget kene kagula. Tesangka urang papanggih deui di ieu patempatan deuleu Jandra. Cegata makhluk anu buukna gonta-ganti warna jika londok. Beungeut nanya kitu sami mawon, sakapeung beureum sakapeung hejo jeung hideung, awakna sisitan sihungan rangeteng. Mata Ki Jantra masih keneh molotot, bakat ku teu percaya kana tetenjoanana. Kuntuna kakarawat nahan amarah, sok sanajan kayan dirina keripuh nandangan kanyeri. Walak kurang ajar, kunaon ilaing aya di dira juri. Cek Ki Jantra nyentak bari ngusahakeun dirina nangtung najan jumarije. Barakata eta makhluk anu buukna warna-warni ngabarakata anu mana tetela eta makhluk teh tetela kalas serenggi. Edela ilaing gagah Jantra, kula salut euy sakitu ilaing kayan keribu, tapi masih kene sanggup nan kanyeri jeung masih inget kene kadewet. Pamiarsa sadaya sakadik ngeunaan kalas serenggi anu kiwari ujug-ujug aya di Gunung Purbaya. Mangga kurang guar heula sakedap pelampahanan. Nalika perang campuhna pasukan Demang Kaliraga jeung wadia baladna siluman kelas serenggi anu Bitotama anu tarung Bitotama di memunggang Gunung Cermet ya gini. Pasukan Demang Kaliraga kateter sakabeh prajuritna mundur taya nu manggap mulia. Kaasup Demang Kaliraga sorangan jadi na eleh jajaten ku kasakten kalas serenggi siluman patalukan barda. Harita waruga Ki Jantra nu macleng alatan adu jajaten jeung barda ragrag ka tengah pakalangan. Atuh sapada harita bentrokna dua jawara teu bisa disingkahan deui. Kalas serenggi jeung Ki Jantra tarung patutunggangan adu kasaktian, akibatna eta dua jawara duanana maracleng kabawa ku tanagana masing-masing. Kalas serenggi ragrag di Gunung Purbaya nu harita kapanggih ku Resi Udayana. Nyati harita kalas serenggi teu incah deui terus ulun kumaula ka sang resi. Sedangkan Ki Jantra diselametkeun ku siluman kalong. Kitu panginten sasakalana ngeunaan kalas serenggi nu aya di Gunung Purbaya kiwari. Ayeuna lajeng kendeng dongeng. Kalas serenggi harita maju dua lengkah ka hareup. Leungeunna ngaragamang rek nyekal Ki Jantra. Ngan orokaya kalas serenggi narik mulang deui leungeunna kusabab hawa panas nyamber kana awakna. Medul sia. Edan eta awak bening panas gitu. Rasaan teh aya yang rasaan teh asa yang hareupan durukan anu kalat.
Nah kalat ajian naon ieu Ki Jantra nepi ka awak ilaing jadi ruwag ieu. Itu harita ngakerendengna Kalas Renggi bari mundur 3 lengkah ka tukang ngajauhan hawa panas anu nyongkak. Acan gereng se rasa kagetna harita tengah luhur tangkal kiara ngagaya bag kalong anu gedena segede manusia datang ngablesat nyambar Kalas Renggi. Hiu cakar suku jeung leungeun kalong leber narajang kana beug. Kalas Renggi gentak micen awak ka belah katuh kibarengan ku ngayakeun serangan balesan. Wut dan palengena sakilat newak 2 suku siluman kalong berekap gurubu. Siluman kalong gegarapakan waratan sukuna beunang diranggem ku Kalas Renggi. Nu saterusna Kalas Renggi ngabantingkeun eta siluman kalong kana tangkal kai. Hiu cebrot sapada harita siluman kalong teh ngagoler awakna namru jangjang ngaringsak terus kakejetan jeung turudang deui. Kop sia rasakeun ku tulang beung sia geuleuh siluman kalong goreng badut. Cek Kalas Renggi mupuas ka musuhna. Sajongjonan kayaan di sabudeureun lawang saketek ngadadak sepi jempling. Sora jangkrik anu tadi maturan kiwari dumadakan simpe kasup sora gaang anu ilu rehe. Sedangkan waruga Ki Jantra kaciri teusik temali tepati lilah selangsang bau hapeuk dadak sakala atrak ambe dibarungku sora anu ngabarakat gajleng. Kalas Renggi ngagajleng kaladahan kai bari taki-taki merhatikeun ka pelebas sora anu teu jauh ti hareupeunana. Guleber jubah hideung anu pangheulana katempo ku Kalas Renggi ngalayang hareupeunna dituturkeun ku cerimna hiji makhluk anu beungeutna kalong awakna manusia nyaeta Wiradibraja si raja siluman kalong. Sarua siluman cik atuh euy sing pengertian ulah ngahalang-halang paniatan batur dulu Kalas Renggi. Cek Wiradibraja ujuk-ujuk ngomong gitu ka Kalas Renggi nu can ngartieun kana maksudna. Naon maksudna kisana ngomong gitu ka dewek deuleu? Dasar siluman bodoh sia. Ye dengikeun leuwih hade si lain indit siareupeun dewek daripada engkena jadi mamhala. Kula rek nepungan Resi Udayana dikenambahan anak buah kula, dikenambahan anak buah kula jeung sakalian rek ngalap ilmu ganjeuna deuleu siluman goreng badu. Oh gitunya wayahna moal bisa anjeun nepungan Resi Udayana sok sanajan urang pada bangsa siluman soalna nu rek ditambahan ku kisanak musuh dunungan kula deuleu. Nasa kitu dudungan ilaing teh deuleu. Cek Wiradibraja semua heran wayana Kalas Renggi ngomong gitu. Nya aya we morek dibeja-beja deuleu siluman kalong goreng patut. Kalas Renggi nembalan bari ngajebian. Sedangkan pikeun Wiradibraja asa dicokok gado dumeh musuhna geus ngaleleh. Urang aja rasakeun sia ieu. Ya! Wiradibraja nyentak bari sakilat leungeunna ngarawel bibir Kalas Renggi nu tunggiwil gede bari kerjebi. Plak! Bibir Kalas Renggi beunang dicomot nu saterusna ditarik satakerna. Atuh puguh Kalas Renggi harita gogorowokan kusabab bibirna asa arek lesot dikunyang-kunyang ku musuhna nu jiga gergeteun kana bibirna. Waduh lesotkeun sia montong ngajiwir bibir dewek buah edan kalong teh ieu. Alah lepaskeun sia lepaskeun. Cek Kalas Renggi bari rikat leungeunna nyuwuk di handap
ngaranggem karena jimat Wiradibraja siat kebrang tobat ampun licik sia make ngaranggem jaba beri tarik ampun lesotkeun sia bisi bucat ieu zikina seul aduh Wiradibraja ngagoak bari abrug-abrugan alatan cimatna dirames jeung ditarik sedangkan kala Srenggi beberapa katakan seuri jika nu segema ambekan Wiradibraja paling hapranjun nahan ka seueul anu nyedak kana hulu angan nafsu amarahna umpal-umpalan percaya asak anu ngagola dina keur kayan genting kitu Wiradibraja masih kena sanggup ngayakeun serangan sukunan nyeleber ngalajang rek ngalapu ceuli lep kelas lenggir ikat ngelok bari ngalesotkeun ranggemanana awakna ngoloyong ka hareup dibarengan ku pereupna anu nyodok di handap bus panerajang kelas Srenggi ngeplos ku sabab Wiradibraja geus terikat ningcet gerakan sakilat nguliwed ka tukang musuhna set kelas Srenggi malih ngan hanjakal perut Wiradibraja kaburu manten ngahancak karena cukang irungna cer sapada harita getih muncrat tina liang irung kelas Srenggi awakna ngacerik jeug mundur sabaraha lengkah tapi teu lila set kelas Srenggi gentak luncat bari ngadorongkeun dua leungeunna dibarengan ku cahaya beureum anu ngaburisat kaluar tina dua dampal leungeunna wush dua cahaya beureum ajian rogo mayit nyeleber narajang ka Wiradibraja jujuralitan bari nyapukeun jubahna ka hareup nahan serangan ti kala Srenggi des Wiradibraja awakna mental panakisna teu mampu ngabendung kana ajian anu dilancarkeun ku kala Srenggi akibatna buak dorok tangkal kiara rungkad katimpa ku awak Wiradibraja jirimna nyang korah nang karak bengkang curela celeng hut kala Srenggi gancang nyusul tepus ku serangan anu leuwih ganas tapi hanjakal Wiradibraja geus udang deui bari ngangkat tangkal kiara nu sakitu gedena teh diputer-puter jika nu enteng pisan war angin anu ditimbulkeunana papiu ngaran naon rupa nu aya di sakuriling eta tempatan kala Srenggi kapaksa narik mulang deui seranganana demi nyelamatkeun diri tina amukan Raja Siluman Kalong anu kaedan walakadalah dan oge ieu si Raja Kalong itu tempo tatangkalan nepi kararungkad kitu walah tapi kula moal mundur si Raja Kalong itu cek kerendangna kala Srenggi bari luluncatan nyingcet corelat awakna ngacorelat kana tangkal kiara anu keur diputer-puter sukuna napak najan awakna kawa muter kala Srenggi nekat nenjrageun sukuna dibarengan ku ngalirkeun tanaga cerok kana dampal sukuna ieu cobro sapada harita tangkal kiara anu keur diputer-puter ku si Wiradibraja amburadul bubuk suku kala Srenggi nobros nincak tak Wiradibraja nepi ka sebagian awakna mebes sama cangkeng tapi orokaya suku kala Srenggi masih beunang kene dirawel nu saterusna digebotkeun satarikna kana taneuh siut kep kala Srenggi awakna sarua mubuy nyungseb lorowesan sukuna ngaburancung taruna dua siluman anu sered sineredan banting benantingan akibatkeun sabagian leuweung Gunung Purbaya hancur burak-rakan tarungkadna tatangkalan longsorna pasir nu bulistir pating ceritna sato leuweung paburiak lumpat ka taburan malama para makhluk gaib anu ngageugeuh di wewengkon Gunung Purbaya kabeh nyingrai
dumeh ngarasa inggis kacepetan getih. Peuting nyedek kajanarikeun. Lapat-lapat sorat cangeh gar kongkorongo najan jauh kadengen. Sedangkan tarunga dua siluman masih keneh ragot silih serang, silih bebeutkeun, silih balangkeun. Kala Srenggi sok sanajan geus ngaluarkeun sakabeh kasaktena, tapi weleh can bisa ngarubuhkeun lawanna. Malah mah udah hiji mangsa dirina kadesak ku Panarajang Wiradibraja. Caya hideung anu ngabaras hatina Ramo Raja Siluman Kalong meh-mehan maragatkeun nyawana. Ngan ukur tinggal sabuku curug deui ngolepatna cahaya biru nakis serangan Wiradibraja. Siut cede diaduna kekuatan nu tanpa wates wangan nimbulkeun sora ngajeger dari sora gelap salese. Wiradibraja langsung ngajongkeng bari utah getih. Sedangkan di hareupeunana kiwari geus nangtung hiji wanoja make cadar biru nu taya liaan eta teh Dewi Tunjung Biru, muridna Arya Wicaksana alias Nakalagenggo. Datangna Dewi Tunjung Biru mangrupakeun hiji berkah pikeun Kala Srenggi nu ngarasa diselamatkeun tina Raja Pati anu meh-mehan ngaleungitkeun nyawana. Sedangkan pikeun Wiradibraja geus tangtu mangrupakeun hiji mamala nu teu bisa ditolak. Kayaan Wiradibraja harita anu keur ngalaman tatu nu kacida pohararipun. Ambekanana Senen Kemis tina sumutna teu eureun-eureun ngaluarkeun getih. Tapi najan kitu oge manehna masih keneh sanggup nangtung. Matana mureleng bari nyentak ka Dewi Tunjung Biru. Kurang ngajar, makhluk nanaon sia. Nanaonan sia ujuk-ujuk datang jiga setan. Gera indit kan itu bisian jakal dulu malu. Itu cek Wiradibraja anu masih keneh jumawa. Dewi Tunjung Biru gancang nembala. Dasar siluman anu sombong, sakuduna andika anu kudu gancang nyingkah ulah nyenteing karuksakan komo deui bari nulungan jalma jahat kawas Ki Janta ulah kapaksa bakal nyen balitungan jeung anjeun. Amarahna Wiradibraja geus teka untuk barang ngadengen nu jadi musuhna ngomong kitu. Kalayan teu mikir panjang deui Raja Siluman Kalong langsung ngagempur Dewi Tunjung Biru. Gua jeleng Wiradibraja loncat awakna ngalayang dibarungku ngaluarkeun ajian 5 geni naraka. Blas 5 cahaya hideung anu ngaluarkeun hawa panas luar biasa pating saleber marajang ka Dewi Tunjung Biru. Corelan Dewi Tunjung Biru ngacorela ningcat bari ngebutkeun salendang biruna nyuruhuk mapag cahaya hideung. Ajian 5 geni naraka beunang ditakis ngan hanjakal selendang Dewi Tunjung Biru teu mampu nahan panas nu timbulkeunana. Akibatna selendangna ngagela ka beuleuh seuneuna nu mapai nyerepet narajang. Baik teu daek Dewi Tunjung Biru ngalesotkeun salendangna bari koprol demi nyingkahan seuneu anu nyampet. Berbet ajian 5 geni naraka ngahanca batu jeung tatangkalan anu langsung bubuk jadi lebu. Kala Srenggi anu nyaksian kana kajadian eta teu buru manehna ngabiri-girig bakat ku paur. Nah hatena ngagerentes, Gusti untung kula aya nu nulungan. Coba mun geus dikarsakeun kula pasti palas tadi kene ku ajian 5 naraka. Acan oge anggeus rasa kapaurna harita Kala Srenggi dikagetkeun deui ku ayana 2 kalong siluman anu rek ngapungohan Dewi Tunjung Biru nu datang nyambar ti tukang rek ngegel beuheungna. Jigana pamiarsa
eta siluman kalong teh nyahoeun yen dewe tunjung biru teh awe geulis jadi nyerangna kana beuheung hayang ngenyot berenang kala serenggi teu cicing curelat gentak luncat leungeunna sakilat ngajambak dua siluman kalong anak buah Wiradibraja nu saterusna eta dua siluman teh dibenturkeun jeung baturna iya prak sora beulahna hulu dua siluman kalong kadengena matak muringkak bulu punduk dibarengan ku sorana nu bebaungan dibarengan ku sora bebaungna siluman anu kanyerian estuning nambah keungna kayan Gunung Purbaya tapi dina kayan keur kitu no atuh ari ujug-ujug ulu waktos nah kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ya dongeng teh kurang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur pamit mundur ti payunan para wargi sadaya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.